Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patapang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedik daya informasi oge utami nama hiburan. Pamugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkeun sakula wargi lahir sinarang batina oge sing lancar sagarupi anu diikhtiarkeun aya dina kamajenganana. Amin. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sim kuring teu kendat nganuhunkeun kana sakumna pangrojong anu mangrup manco teras kana konten-kontena. Anu parantos subscribe-na, anu nge-sharekeun link videona, anu nge-like kanal atanapi nge-like kontenanya, aduh nuhun pisan gitu. Oke, atau hilap anu nyararat komentna gitu, hatur nuhun pisan. Janten ajang silaturahmi. Para wargi kaum dangu bobilih aya nu nembe sumping ka ieu kanal, hatur nuhun, mangga pamugi konten-konten katampi. Supados aya notifikasi kapayuna saperkawis konten anu neme medal, mangga diklik wae seratan subscribe anu aya di palihandapeun katuhu videona. Para wargi kaum dangu netizen sadayana carios anu nuju dihanca teh jejerna teh Mojang Bunian hasil karanganana Aki Balangan Terang. Anu dina carios sateu acana tos kadugikeun Dokter Darwis anu nyuk ceruk leuweung geusan mendakan diana kamari teh mendakan saputangana. Nah eta teh janten totonden mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun. Aduh, ya anjing tinggal gogok sugan teh naon, gogok naon hayang kawin gitu anjing teh, aduh, naon, ada eta naon, alah, aduh, Maksim, aya sebut tangan jurut tilu, eta nu diana yo, anu anak kuring. Muah salah yo mayo muah salah yo manehna aya di diwengkon yo ayo ka dieu cuang kalebadinya yo Kituna teh bari dregdeg anjeunna lumpat Hasim jeung Aep nuturkeun bari jeung tengok dodongkoan kanu saruni kanu barala jeung kana rurungkunan eta saputangan teh ku anjeunna dicokot jentre eta teh saputangan diana para wargi kaum dangu. Kuka kara manggihan eta oge Dokter Darwis teh meninggeus ngarasa bungahna sakabeh nu aya di lebah dinya terus dititenan saputangan di sakuan nya kitu deui anu duaan terus dodongkoan tengah-tengo kana akar-akaran anu pajalit ngajadi hiji jeung sabangsa areuy-areuyan. Ada Pak Dokter, Pak, itu terusan tangkal kai anu koropok sapertos aya sapertos tilas sabangsa bubuahan cangkang cau ciga nama sareng cangkang sawaleuweung itu tuh cek Hasim bari nunjuk ku indung leungeunna kalebah anu disebut ku manehna. Mana nyawa nya ceng urang ka dinya nya meureun di dinya tah di dinya. Tema Dokter Darwis bari saseleke kana areuy-areuyan anu rembat. Barang nepi ka dinya anjeunna dongko bari nitenan cangkang cau jeung anu liana anu pabalatak. Ret kana catang anu runtuh na kaganjal kudahan kai gede.
bari jeung rusuh geblus anjeunna kadinya. Koreak sora kunyuk di sarada manis saheng teu puguh dengekeunana. Hasim jeung Aep ting renjag mepet kana tangkal kai nyalane di dinya. Panon mencerong dahan kai anu dipake cinutrungna monyet kuat ngagalang. Bakat ku loba-lobana eta. Koreak deui monyet teh disada leluncatan ngadeukeutan keroduaan. Hasim, kumaha kieu? Kumaha cenah ieu teh ruh? Kumaha lamun urang ditarajang ku eta kunyuk sakitu lobana? Bisa paeh urang. Eta ceung kawana dicepa dokter ka mana tah? Aduh. Cek Aep ngesang bari terus ngawaskeun sakadang monyet anu ting calekroh. Ting larindat terus ngadeuketan maranehna anu geus ngayak tanpa daya. Ras Hasim inget manehna culang celeung breh manggihan tangkal awi pok ngomong. Oh, cicing. Maneh cicing di Aep. Ulah rek usik ulah rek ngejat. Lamun usik, lamun ngejat. Tang tu maranehna bakal ngaronom ka urang. Ari anjeun arek ka mana? Jeung eta kumaha eta nasib pa dokter atuh? Teu kadenge sora-sorana acan. Maha make jeung asup ka dinya di aduh aing mah. Halah, asa kuloba pisan gogoda teh. Cek Aep anu muringis. Cicing welanan cicing. Mudah-mudahan naon anu dipikaharep ku kuring diparengkeun bisa laksana. Tembal Hasim ngetayap ngadeuketan tangkal awi anu nenggang pinuh kuregang. Serepet badaugna dipesat. Kecrak dikadekeun kana eta awi di ala congona anu pinuh kuregang. Monyet terus ngadeuketan ka maranehna. Top Hasim kana awi anu geus runtuh dibadol. Ditarik beri rancingeus ngawaskeun sakadang monyet anu geus deukeut. Koreak di sarada celeng leluncatan ting gulayun kana areuy. Jentre eta monyet-monyet teh rek narajang Hasim. Sabab Aep mah anu nyarande kana tangkal kai teh nurut kana papatah Hasim anu teu usik teu malik tiban panon anu molotot kesang nyorolok. Koreak cekroh sababaraha hiji monyet anu geus aya dina dahan kai luhureun Hasim ting calekroh. Hasim ngesang terus narik awi anu regangan. Cekroh nguk. Mantap kunaon? Nya jadi kuring anu mamonyetan kieu teh. Nya atuh teh. Efek. Nah jadi Mang Caca anu kikituan nya. Eta para barikom dangu maksud teh salah sahijina monyet luncat bari nyangereng jentre rek digunakeun pikeun ngegel Hasim. Aduh sia, cilaka. Cilaka aing bisa jadi paeh digurumut ku maranehanana ya aduh. Cicing atuh eta monyet. Cek Hasim ngareundeuh blesat celeng sakadang monyet milepas. Pangranggeumna teu meneran ka Hasim anu ngareundeuh bari adoragang narik awi. Hasim tiba bergeg hayang beunang eta awi. Cekroh sakadang monyet anu liana nyekrohan runat-rinat siga anu rek narajang. Manehna ngagulayun kana areuy seak ka handap. Hasim molotot bari terus narik awi korosak kurubas ka handap. Hasim molotot bari terus narik awi korosak kurubas bolonyon awi anu regangan bungkul teh beunang. Hasim nangkarak bengkang bakat ku tarik-tarikna narik eta awi anu bisa kabawa ku tenaga manehna. Koreak monyet anu ngagulayun teh liwat ngabalesur saluhureun Hasim. Satekah pola Hasim gancang nangtung bari seak-seak manehna aubat babet eta awi anu regangan bungkul teh. Atuh buriak para wargi kaum dangu. Breh eta monyet-monyet anu rek narajang teh burber laluncatan bari mareungpeun matana sarieun kacolok kuregang awi anu ranggaek. Taya sahiji kunyuk anu nyesa kabeh rabeng lalumpatan ngajauhan. Bari ngawaskeun sakadang kunyuk anu birat, Hasim jeung Aep nyerusutan beungeutna ku sarungna anu dibeberkeun ting renghap silih raret bari teu lemek. Sora sahengna monyet masih keneh kadenge. Recet teu puguh ngegeder dibarengan ku sora anu seah. Aduh. Lamun heuk teu inget kana cacandran karuhun. Yen monyet mah sieun kuregang awi anu parucukan. Kitu Aep. Bangna kuring tadi ti poporese nuar awi deukeut kana pucukna lobat ragangna kitu. Kitu ge
Jentre yen Allah Ta'ala anu nyelamatkan orang. Cacak lamun orang kudu jadi para monyet anu segitu lobana mah. Mal aya awi di dieu nya anu cucukan kieu. Aduh. Cek Hasim ngarah, capeun. Jali. Monyet mah kuregang awi cara kieu sieunana teh. Memang gitu. Kitu eta teh. Kawas nama baheulana teh monyet-monyet teh pernah aya nu kacolok matana ya kuregang ya awi yo. Matak terus jadi keturunanna sarioneun. Kitu sasakalana cek hiji hikayat anu pernah kadenge ku goreng. Nyata ayeuna bener naon kita. Da geuning tadi maranehna lompatan bari bareumpeunan matana. Tapi ieu Pak Dokter ieu. Eta asup kadinya. Nah ka mana cenah? Kabar teh ya. Tuluy da aduh Nya teuing eta Hasim. Asa ku hariwang. Ieu urang bisa salamet disaratan ku ieu awi. Tapi ari Pak Dokter papikah heriwangeun. Bapak Dokter. Pak Dokter. Pak. Di mana Bapak? Cobi jawab. Halo, Pak. Cek Aep ngagero bari ditompokeun kana sedongan anu dihareupeunana aya catang anu nyangsang kana dahan kai gede teh. Yo, aduh. Ieu kuring di dieu yo. Cek Dokter Darwis bari nguniang keluar. Kesangna ngoprot teu beda ti anu tas mandi rembes kana pakaianana. Gancang Hasim jeung Aep nyamperkeun. Pok Hasim nanya. Pak Dokter. Kumaha? Sareng bieu abdi dikepung ku monyet yo. Namun hadena we tangkal awi anu haur cocok tah. Upami teu aya eta mah aduh. Duka kumaha bakal jantena yo. Aduh. Jelas loba pibahayaeun ana euy. Aduh. Tapi sanajan kitu kapaksa urang ayeuna kudu di dieu heula yo. Sabab kuring ningali di dieu. Dina ieu sedongan di jerona aya tempat anu nyang karedong gitu. Jeung jentre eta tempat teh kawas urut nu nyarean gitu. Loba jukut garing kawas dadampar. Jeung aya deui sabangsa cacangkangan anu cara kieu deui wae eta yo. Pangnalila teu kaluar teh kuring teh nalitian heula eta patempatan anu kitu wangunna. Jeung ditenan cangkang-cangkang sawo jeung cangkang jambu batu. Jentre eta kabeh urut huntu jelema euy. Urut huntu jelema Hasim, Mang Aep. Sabab lamun urut huntu saco mah, urut huntu monyet upamana. Cek rasa kuring mah yeu. Nya misalnya sabangsa monyet gitu. Lamun ngadaharan sabangsa bubuhan anu kaasup sabangsana sawo nya yo. Jambu batu jeung sajabana deui anu teu cangkangan seperti cau eta tah. Ngadaharna moal digorogotan cara kitu. Tapi bakal didahar jeung cangkang-cangkangna gitu. Ku kituna pantes ku kuring pasti diana ye. Ye diana ye. Ngendong di dieu ye. Nya pantasna sabut tangan ieu teh ku manehna dihaja, diteundeun di dinya pikeun ciri supaya manehna bisa mulang deui ka ieu patempatan. Ku kituna ye. Masim, Maep. Wayahna urang kudu di dieu heula ye. Urang tungguan. Ngan ulah rek nembongan. Sabab lamun nembongan pasti manehna bisa ngejat deui kitu Pak Dokter. Na kinten-kintena. Naon anu dicedoskeun ku dokter teh? Matak sim ye cek kuring oge. Hayang nyaho kitu. Nah bener anu dikira-kira ku kuring teh atawa nyalahan kitu. Cenah mun nyalahan nya pasti urang isukan teruskeun maluruhna. Cenah bener. Nyaeta anu dipikah harap ku kuring. Mohon. Namung kumaha nya Pak Dokter? Kuring ngarti. Aya wayahna wae atuh Hasim, Aep urang neangan dahareun saayana. Nya saayana salah saurang sok. Ya. Salah kuring oge sih, rusuh teuing. Bakatku keur dilimputan ku rasa katugenahan nu taya hinggana. Jawa mun nepi ka poho ieu bawa bekal pan, teu mekel tuh, teu mekel da naon urang teh teh. Padahal aya keneh dahareun di mah tuh. Ya, ulah inget-inget eta. Ayeuna mah urang neangan bae sabangsa bubuahan supaya teu lapar teuing gitu. Cek Dokter Darwis ngahegak. Hasim jeung Aep silih reret. Pok Hasim nembalan. Nya tuh. Teu naon Pak Dokter. Antos di dieu. Keun abdi bade ikhtiarna. Sareng eta nya urang
Pali ditu atuh reureuna. Margi sanu terang. Tuang putra atarapi kaleresan naon anu dikira-kirakeun kepada dokter teh kitu. Kada tangtos upami anjeunna ayeuna sumping bari ka bibira kitu. Bener sim. Urang cicing heula belah ditu. Urang belah ditu. Hayu urang kadinya. Jeung kada tangtu ye sabut tangan anu kuring rek diteundeun deui dina urutna kitu. Temba Dokter Darwis bari ngalengkahkeun sukuna sarta dituturkeun ku anu duaan. Sadatangna ka urut gek maranehna diuk heula ngareureuhkeun ka capek jeung ngaleungitkeun ka ruasna. Maranehna ting ngarenghap bari nyarusutan kesang. Saenggeus pepes kesang jeung karuasna leungit Hasim amitan rek neangan dahareun. Dokter Darwis ngetayap neundeun deui saputanganana dina urutna. Tuweleh jeung culang cileung sieun bener-bener anakna kaburu datang ka lebah dinya. Mulangna ka urut satengah tuturubun ari joal ari pok anjeunna sasauran. Mangep. Dongko. Awas, dongko. Sing jero dongkona, sing jero. Karawak leungeun Aep ditarik, lep ngarelok. Aya naon Pak Dok? Sora naon eta Pak Dokter? Sora naon? Cek Aep cengong terus mencerong ka lebah datangna eta sora. Cicing heula. Cicing Mang Aep. Cek Dokter Darwis milu mencerong ka nuker diawaskeun ku Aep. Kadenge tembres kududuaan kadengeun kalawan jentre. Aep rerempodan. Pak Dokter? Maknya tengah dinten kieu tengah wengi mah pantes bade liar. Anu kitu naon eta teh panya? Cicing heula tuh Bang. Urang awaskeun. Hayang nyaho. Naon cenah teh nu disada cara kitu teh aduh. Gorobas. Srek. Kadarengeun aya nu gogorobasan. Tatangkalan anu leutik arndag-endagan. Rongheap sahiji makhluk datang rembongan. Sukuna cengkrong. Leungeuna ngangsar sakujur awakna buluan. Manehna ngarandeg di dinya. Tuluy ungut-ungutan. Rupana teu beda ti monyet tapi ceulina rancung jeung eueuh buntutan. Ungut-ungutanna teh lain kahareup tapi kagigir. Runat rinat bari cungas cingeus. Curewat celeng luncat ka cida lepasna. Aep rek ngoceak tapi beb ku Dokter Darwis ditungkup. Ulah gitu atuh Mang Aep. Ulah. Cek Dokter Darwis anu nangkep sirah jeung ngabekem sungut Aep. Atuh iwal ti panon anu tembong buriabun celik bae. Panon anu terus ngawaskeun ka eta makhluk anu kacida tembresna puguh di ati beurang. Harita eta makhluk teh anyeut dina catang anu tadi diponcoran ku Dokter Darwis. Diuk tumaninah bari ungut-ungutan. Manehna disada bari runat-rinat kawas aya nu diteangan. Kela Mang Eca, eta sorana kitu? Nya kirang langkung kitu Mangkus. Oh kitu? Ieu tah.
ho 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 ang ab ngeng ang gitu di dia. Oh, nya tuh, nya mau siga gitu atuh pasti gitu. Inya gitu atuh. Kira-kira lanjut lah. Sok. Dokter Darwis terus ngawaskeun ka eta makhluk bari ngagunakeun emutanana. Ih. Bang Ep. Nana satu naon da tina tuh. Asa ku aneh teuing. Disebut monyet sadana kitu. Amun urang utan, lain. Celina rancung kitu kawas celi ucing. Naonnya? Satu naon itu tuh. Emplad eta makhluk teh euneuk-euneuk kan. Manehna ngoceak. Jelang luncat ka luhur parogi kumdangu. Kebeug Dokter Darwis reuwaseun. Tapi panon mah terus ngawaskeun ka eta makhluk anu keur ngagulantungan dina dahan. Leng Dokter Darwis ngahuleng rasa inget mangsa anjeuna ningali bayangan anu pernah katinggalina anu meh-mehan di bediel. Mun teh salah mah itu bener-bener bayangan ieu yeuh. Bayangan makhluk ieu anu kadeuleu teh euy. Anu kadeuleu ku kuring. Pantesna harita aing jeung diana kaluar mengko kapipir manehna asup. Pasti manehna ieu nenden buah kai anu kitu pandaina dina meja. Masalah deui. Nya manehna ieu anu nenden buah kai anu kitu rupana teh. Moal anak aing teh kena ku hipnotis eta makhluk. Cilaka lamun pangiraan aing bener. Cilaka bakal hese nyadarkeun anak. Tapi moga-moga pangiraan aing teh ukur pangiraan we, ukur sangkaan aing. Ulah nepi ka nya kejadian kitu. Cek Dokter Darwis pinuh ku rasa kahariwangna. Celeng eta makhluk teh loncatan les tetembong. Halo, Pak Dokter? Pak? Eta ana satu naon anu kitu? Satu naon, Pak? Balawi Pak Uninga? Aep ye. Mun dek ya anjeun anu nyaho. Sababnya anjeun mah urang dieu. Manawi Pak, saumur abdi aya di dieu nembe ayeuna ninggal sato kitu rupana. Disebat monyet teu aya buntutan. Sareng eta ceulina kitu rancung kitu. Da monyet mah teu kitu. Disebut orang utan teh teu pernah abdi ningali di kebun binatang ge. Teu deui teu kitu. Gila kitu. Sareng eta disadar ge kitu ni sapertos anu kacida capeundana. Naon tuh jata teh mutan gitu mutan teh. Suka madawai mutan segala. Kuring sorangan kakara ayeuna ningalina Mang Aep, kakara mata kacida bingungna na satu naon atuh ari kitu rupana jeung wangunanana coba. Ampun Gusti. Moal kitu sabang salemat lembut mah kitu. Pak, nya baginya kitu. Di padalaman mah ieu teh leuweung teh masih keneh seueur patepatan anu sararangget. Anu alangker. Aep kabiri gidik paraori komdangu. Dokter Darwis ngahuleng ngaliek deui kalebah ngarlesna eta makhluk. Tungtungna ting jarantul ting hariul pada malikiran kana eta makhluk anu kakara katinggalina. Kedepruk, gorobas, korosak. Di satu kangen maranehna aya sora anu lempang. Renjak gebeug maranehna reuwaseun. Top Dokter Darwis kana bediel siap nembak. Rong heap Mang Hasim kaluar tina sela-sela rungkun anu kacida rembetna. Rebo ku bubuahan anu jadi di eta paleweungan. Dokter Darwis ngarenghap. Elah. Sugan teh eta makhluk anu bieu nu teu katingali ka manajigna aduh. Aya naon kitu Pak Dokter? Cek Hasim bari jeung manehna teh diuk muka sarungna anu dijadikeun gembolan mawa bubuahan. Lain bete ningali sahiji sato mirip monyet tapi lain sim. Loncatan mapaidahan, loncat tapi lesna teu kapanggi eta. Teu katingali deui maksudnya gitu. Nah, satu naon atuh Pak? Sampean meureun nyaho Aep. Cek Hasim, malik ka Aep anu ngajajantul bari mireungeuh kana sarung anu dipake ngagembol bubuahan. Matak sim euy. Kuring sorangan anu beurang disebutkeun geus manukna kaleuweung. Ari ngalah suluh jeung sabangsana deui kitu. Hari ningali satu anu kitu rupana bae kakara ayeuna. Aneh puguh aya satu anu kitu rupana. Saumur dumelah kakara ningali ayeuna. Tembal Aep teu puguh make sesamageun kawas anu rak ceurik.
Satu naon utuhnya. Asa ku ngerasa hemeng. Tapi nyameureun anu ngagegeh dia pileweungan meureun. Tiba nembongan mah teu naon atuh da asal ulah rek ngaganggu bae. Sareng mangga atuh Pak yo. Ieu bubuahan anu kenging ikhtiar abdi hun. Aya milik geuning yo tuh segala aya bubuahan yo. Eta buah naon eta? Yo ta. Buah duren montong yo aya yo. Waduh. Hileuweung ya aya duren montong. Aya. Ya eta naon eta? Iya eta. Strawberry eta, sareng blueberry. Waduh, iya. Boleh juga ya. Eta naon eta nu bali eta? Eta. Nya eta teh jeruk Sunkist California teh. Waduh. Itu mah teh tas balanja di supermarket kumaha atawa namanya di leuweung aya nu keur radio atuh. Nya kaleresan bae Pak aya. Disayangikeun ku orang properti gitu. Oh gitu. Oh iya, pandai gitu mah tuh. Nya nuhun we Mang Hasim. Ya katarima ku kuring. Sok atuh Mang Aep geura tarimakeun ye wayahna we urang ngalaman cara kieu ye. Hari hayang mah da makan teh ieu teh ayeuna teh lapar teh dahar ieu burunya kupat tahu gitu. Macam bisa weuh di leuweung mah gitu tadi dia satu bongko gitu. Nya geus buah-buahan we nya. Yo yang penting yo udah dia kieu. Ku kitu ku kieu nyai sukan mah urang pada mulang we. Mun teu panggih nya kana datang tuh kuring kepaksa rek minta bantuan kana jadi anak si Dharma gitu. Saurang oge taya nu nembalan. Hatena pada ngarakacak ngadenge ucapan Dokter Darwis anu kitu unina. Maranehna ngadalaharan bubuahan benang ikhtiar Hasim bari ngadago datangna peuting. Sanajan karasana kacidalilana timang saharita kana poekna peuting teh tapi teu burung oge datang dibageakeun ku Tonggeret jeung ku recokna sakadang monyet anu parebut enggon. Dokter Darwis jeung anu duaan kalawan dibarengan ku kacida salabarana terus caricing di satukangeun tangkal kai gede anu cukup baralana pajurawat ku sabangsa areuy-areuyan. Sora jangkrik mimiti reang di sarada patembalan jeung cihcir buncir. Cari cangkas ngadenger hayang ngungkulan sora jangkrik tapi eleh ku sora gaang terus ngahoang. Reup lebah dinya poek. Sorot bulan anu tumanggal teu kawasa nembus kandelna daun. Angin leutik kahiliwir mawa tiris anu tiluan terus nahap-nahapkeun maneh cinutrung di dinya. Pasang denge rejeung panon. Naon anu diintip-intipna aya kenyataanana para wargi kaum dangu. Maranehna ting rarenjag pasang denge terus pasang denge. Nah tuh bisa ngomong cak dongeng nak kala gitu we. Bisa ngecak ke dongeng nanya. Manyanya. Saya gitu ngerti. Para warga kaum dangu rupina cag heula ieu carios mojang bunian duwi ka dieu. Kumaha terasna nasib Dokter Darwis anu nuju mondok moek di leuweungnya. Mangga teras lajengkeun kanggo carios salajengna manco dina kanal YouTube Capruk Radionet. Sim kuring tekendat dari hapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan dina badarkeun cariosna. Boh bilih aya nami alit, nami tempat oge asma dewasa anu kasebat kitu. Eta mah mung kaleresan bae sanes kae ngahaja-haja nenda tawakuf. Mugi-mugi sasiereun sabeunyereunana aya mangpaat, aya hikmah oge hiburanana tina sakur dongeng anu dipadarkeun. Sim kuring sejamit mundur, wilujeng ngaso, wilujeng rehat atanapi wilujeng aktivitas deui kanu bade aktivitas deui. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring amit mundur. Salam Bakto.